Aing tos ngojos teh da kehujanan teh itu. Gigi. Ngaringkuk, hidang pan laki maneh ngirim we. Dinyemkeun nyai. Oh, maksa. Dinyemkeun ka nu ngajadog. Heueuh mak dinyemkeun ka aing. Lalu aing yang udud ngopi geura tos hujanan. Mikir teh kurang ngajadog geura di bere nyieun. Oh, ini maksa lah, maksa. Maksa aing moal kurang ngajadog mah. Jeung naon nyam-nyam duit cenah. Suwe. Aing ge lain teu butuh, sing teh da jajan budak tadi ngan ayeuna lapar aing ngan kopi jeung udud eueuh deui. Oh, sudah tahu ini. Ya budak kitu-kitu teh. Aing nginung mah babaraksak di leuweung gerah ngalah seureuyeun. Boga duit lakeun diinyemkeun kan nu ngajadog. Nah, mak, ngutruk wae. Aing kudu ngalinting. Tak ada nih skoplok tah. Nah, Aing hayang ngelbuk udud balik di leuweung coba tiris kudu mah ngopi. Aing nginjem duit da Bapak si Neng cenah ngirim ke geuningan. Oh, wah teh diinjem kumaha? ada pakai mali cuek. Halus gitu mah. Aya duit dulur teh nyaan gelor teuing. Besi hayang, mak cuek dari bapak melikeun. Heuh kalau balik capek Dibawa deui we. Tadi hayang aing kopi hayang. Mana atuh ka dia kan daang. Kudu mah dibawa deui cuekna ge. Heuh cuek tadi Atuh cuek ka daun tuh. Baru ngenyam duit tuh teh mali cuek. Bae mana dibawa deui cuekna ge diputruk cuek. Ka kolot apa? Aya hayang eta mah. Inung balik capek geura hayang ngopi hayang udud duit diinjem-injem. Mending ngeunah we. Jangan nganterkeun cuek kakeun di gubuk deui mantog.